Jangan ambil segera nak burut. Jantung caro, daun kunir, daun dangder, ajang daun ten gedang. Astagfirullahaladzim. Ih, urut aja, udah aku dong. Gitu. Terus kumaha? Pergi ya. Burut tadi ya. Dagang nayu berada itu mohon pada meser nya kosong iya melong mah iya nu ngalian yung aing pagar ya ampun Umin kenal peniuhan panas ya Beng, ngangon moal. gara jejang bae Kamu sih ayam moal mah. geus urang ya benar lah Kemana iya Bu Mimin? Ngomongnya mendak ngaliwet di saung iya, tapi udah datang bae. Aing mati jam 2 nungguan. Nunggu bae moal ngabohongan aing eta jalan megera bae kok yang ka imah mah kok ajak papahare. Ini hujan aing balik yakin kahujanan ieu. Tah aing mending balik bae. Sugan mah di jalan aya pucuk tangkil aing ngalah. Saljing aing beda. Pokoknya mah mendadak ngingin ngaliwat ini mau dek dia aing. Padahal mah cuaca nama indah be pokoknya mah ini setara reis ngajeuh na jeung ngaliwat mah malah teu ka dieu. Sawah Bu Ustazah. Nyabah lah deuleu. Yakin sih ini tanah mah ka aing deui bae. Tapi lumayan sih anjing lebaran duitna. Tapi mehna mah jok dibayar, aing tanur bae teu dibayar. Atuh padahal masalah aing tapi teu kitu-kitu teuin. Aing teu dibayar, nya 2 kotak. Ih, aing parah sih mah ke Ustazah. Geus lah, pokona aing geura lumpat bising aya bogana ka dieu. Aing di titahna mah. Namanya mah keukeuh. مقادير يا درب العلا مقادير واستحمل حلا مقادير يا درب العلا مقادير يا درب العلا يا مقادير واستحمل حلانا مقادير. Ih, dan sawah balala amatnya. Kudu gede oyosan ieu teh lebaran. Tapi nu inahlin anu sok dekan ngoyosna mah jeung Bu Emus, parmehna mah sok dekan ngoyos kara jalmana sok rajin. Ieu make tos di dieu mah kudu geranangkeun Bu Inah jeung Bu Emus. Gegeran lebaran tereh pamun encan lebaran haji na korban kudu haliu Ustazah mah ieu. Kudu gegeran kan Bu Emus. Ih parena mah alhamdulillah nya bararagus. Nun hanjaka doang bala-ala ieu. Iya itu tong-tong Ibu Ustazah masih sibuk bae di pengajian. Pesawah ge balalak ieu. Ih, kudu gegeraan menangkan Bu Emus jeung Bu Inah. Sepi menyendiri, jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Ih, itu mah doang Bu Inah, Lin. Bu Inah! Bu Inah!
Si eta malah datang di anjir dasar gak aing hula papangi cing si eta malah aya sekali udah buka teleport sama ke aing yakin si aing mah kita ngoyos sih geus meh namanya keukeuh aing be hayangna aing mah nya tarah lebaran di aing. Hai Bu Ina. Lain mentok di mana nan? Itu aing tes nandon tangkil bae. Ternyata mereka dia ka dulukan lain eta sawah balala di oyosan gitu nya teh lebaran di berapa deui. Sini tak aing bae. Lain kunaoneun bangna sawan amat. Gunaan pucuk tangkel teu nemu-nemu. Candahar aing ditipuan Bu Mimin, aku mau kaliwat aing nungguan di sawah bae. Lain kayak ajak umus gitu nya ajak ngoyos balala. Tenang ke aya-aya lah duitna mah kori make sugan boga. Meh eta sawahna. Oh, eta doang sakotak meureun ja doang itu mah balage heutik kitu eta doang tahan paling loba. Teh lebar pamurung karena korban. Pasti si dihutang deui Bustayang mah. Henteu lah sugan terus lebaran haji mah kitu boga milik. Anu tanur bagian teu dibayar sampai ka kuari. Atuh ke karena make dibayar deui mun boga milik heureung heran. Geus saya Bu Inah tong sawahna. Uang geus nyaho sawahna ge tadi balai lho. Nu mana kayak bawa kesalahan deui. Eta meureun tah. Anu keur di oyosan. Lain doang nongot kitu embung gitu tah ngoyos. Emu sih. Geus geus. Hai lain antara ngene tong tah kesalahan deui. Tah Bu Inah nu eta tah. Ieu geus bala deui jukutan ge. Ieu mah balana astagfirullahaladzim atuh balating Bustaja kudu mahal mayarna ge kudu kabeuli hulu ka hiji mah jeung takbira. Atuh tenang bae ke dibayar ku aing ge geus loba duit mah karena me pancen boga milik. Ieu jeung bungkus duaan atau tiluan jeung sabe eta tah. Karena mah double dinu tandur jeung ngoyos kabehna 400 ribu. Atuh mahal amat, Ceng. Atuh pan min tandur bae di hutang geus seubeuh. Atuh we tandur sabaraha duit 20.000. Ya Bustaja kami mehang nanya. Dan Bustaja teu bisa nun ngoyos. Atuh teu bisa. Iya, adalah kan praktekna kieu nya. Kumaha Bustaja turun ya kieu di mejaan ku aing cara ngoyosnya ngoyos. Kumaha nun ngoyos. Iya. Di eta sawah mah ngabadeg, tandur mah jeung oles teu bisa acan atuh kasiksa dak aing bae mah. 10 tahun kieu bae mah aing laku dibayar buku di hutangan bae. Anon Bu Inah ngomongkeun kami. Henteu, Bustaja bae teh mah dedengean. Tadi geus kerenyangan bae sungutna kunaon? Henteu aing ieu jukut ieu ya tarareuh si cabut. Belajar buka sawah mah loba. Atuh meureun leungeun aing mas aing atuh karatan meureun mas aing. Atuh emas ieu moal leungit. Atuh mun mah merang deuk ka leungeun aing. Atuh lah dipake ai keur ngoyos mah emas teh ditendon di imah. Ditendon maling nih. Maling na moal daek. Bustaja imahna gedong kana kebo. Atuh mun kari mah raratul kitu saing anggeus bae ku dia jeung bungus emang ogah. Ya Allah. Gan bae isu ka beli kebo. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Jadikanlah hamba jadi anak yang soleh, soleha. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Coba di sawah tengah sawah. Oh ya, masya Allah, terharu banget. Ih rajin amat eta. Sugamenya dua-duaan terkabulnya, sugama urang handakeun bumatok channel bangkit gitu. Suksesnya Sukses. Aminkeun urangnya. Hayu tempat matok hayu. saya mending aminkeun ya. Oh, hayu geran hayu. Lancarkanlah rezeki hamba ya Allah. Dan baik kabar hutang ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Saya ngomong di buri ya Allah. Amin ya Allah. Saya ngomong di buri. Insyaallah daekan ieu. Ya Allah. Ada geus. Hujan guguludugan, keburu hujan. Dia mau dijabah ku guludugan kieu mah. Geus hayu. Geus Bisi keprek kelereng. Karena mah solehahnya pas dijabah ku kamis diaminkeun. Geus balik hayu. Karena hujan. Ayo lebaran pe naon sih? Lain jasa cek sakaol mah poe Kemis, cek sakaol mah poe Rebo. Terus jadinya poe naon teh lebaran Bustaja? Ai urang mah ieu nuturkeun na kalender. Oh, poe naon teh kalender? Poe Kemis meureunan. Dan poe Senin. Eta coki baru mah ja. Poe Rebo sih lebaran Bustaja.
Anting batur malah urang manutur kena kalender bae kemis. Oh gitu. Oh, teuing bu Tapi aing batur. mah bungkul kemis. Jumat kan Kan dari mah jangan main ya. Lain kita ulah apa ajak si Bu Mus, Bu Mimin jeung si Bulut. Ajak Bu Musnya ulah sok apa. Embe jeung embe. Asih Bulut ulah dagang bae, ajak urang pe malam kemis urang takbiran bareng salat pengajian penutupan. Tuh, selatin pamali, sur azab. dudugan lagi. Sekarang udah hujan. Oh, iki Tapi nang ginahin angin aja. Mana kapate galudug dia, Nek. budang kudu jam 3 kudu sapeun jeung bae korban paman isuk. Oh, usai na balik. Tuh, gegeran. Sungut loer ta. Sudah ini kalau galudug hujan. Nya ieu, ieu we aktif-aktif geus poing umumkeun bae lah aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu Bumatok Channel dimohon kumpul ada pengajian dan sekalian malam takbiran. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum janda anak 5. Waalaikumsalam perawan rasa janda. Hai Burut. Ya Bu Ustazah. Ampurannya bos sayanya. Namun. Bumus. Dan kumai sarehat. Alhamdulillah ya sehat. Sadaqallahul Azim. Hai Ibu, gradile eutan minumanna. Namun bos saya lo repot-repot kagok ku minuman pantana. Budak. Hai bos Tajah di lemur Cibet ieu saha nu korban. Jang ngomong-ngomong mah cenah Ustazah hiji merenya Sapi meureun dua. aku boro-boro sapi bebek lah hiji lumayan geus teu boga duitna ya. Pastian di hutangan bae ngoyos. Atuh apana teh nya meureun teu boro-boro kabeli sapi meran ngoyos bae geus teu kabayar. Terus ngomongna teh haji opat korban. Teh haji mana teh? Atuh nu di pasir teh tetangga mur tetangga per korban haji meureun. Oh, isukan meureun nya. Oh. Terus sahari eta Karena bos aja lah pokok diberi kami huluna mah. teu tenang bae si aya mah sukuna mah opat. Padahal main panjang bos tanya hang loba bae paling loba bae itu. Atuh dina ge lah. Kalau Ustazah mah kudu loba mu heutik. Terus kumaha isuk bae urang sarieut sapi opat-opat geus urang mah kare minta takbiran bae nya ibu-ibu. Ustaz takbiran Ustazah mah mimitian bae nya. Oh, gitu. Karak babarangan. Oh, kayak kami. Tanya nek pengumuman naon? Siganeng dia mustariyat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ayo bebo barang ya. Allahu akbar. Ulah kitu Bu Ina, atuh rusak mah mik aing bagus-bagus kita nya kalan Nora. Judas-judas teh mikir kabeli bapak aing ge. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu, astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu, udah tanya. Ya, semua. Ayo,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu, kurangnya. Udah ada kita salah. Butika. Pura bungkus. Bungkus kalem bae karena campur. Ayo. Dari ibu. Dari ibu. Berat. Oh, Atuh daging kaurangkeun kabeh. pan urang teu jadi salat eta bae. Id. Oh, Budak meunggeus anggeus ieu kuari, geus sasalaman. yakin. Tapi nanti sih palingan isuk mah gelelut deui eta. Gedeng deui. Tapi urang ieu pokona membus aja balik be ka dieu geus salat. Urang cokot sabaskom ada daging. Omeureun. Ai Ibu Mimin Bu Ina. Kamana tadi salat Id? Ngabantuan eta busta aja masak. Masak mah tinggalkeun bae salat Id mah nomor hiji. Moal aya lebaran haji, lamun daging can asak. Bener. Bener, Bu. Bener lah asli. Moal aya lebaran haji, lamun salat Id ditinggalkeun ku daria ha. Kekituannya. Bu Mimin, Bu Ina, kamarana bae salat Id. Tadi meres di bejaan. Bugu masak daging nubu ustaja. Oh, nen teu kadenge. Sungut ngaplak. Delepon. Halo, Lobanan kitu dagingna. Cenyahun bu ustaja. 4 karung sembako. Bako, perlu goni. Gani, ipan orang teh lebaran ya. Ampunannya, iya. Ampun, aing. Ampura Bu Ina, iya. Ya, menurut salah. Ngantri ge kami mah. Toge, gantri Langsung haliwu. Kamu pepang. Sebenarnya halaman kan. Duh, iya kemana deh ya, kuari? Aku nuk meuli masak kok di nu sorare masak kok eueuh. Tunggu, Be. Bisa enak banyak kok. Dia mah kalau hoki banget. Di balik layar, behind the scan. Anu boga daging loko bagi. Bagi itu indah guys. Gan. Selamat Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga berbanyak-banyak. Tangan guys. Action. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share channel kami. channel kami. Atau channel Dadah. Isuk deh kali ya. Dadah. Idul Adha pun datang. Dadah. Dong Dewi Persik. Foto-foto selfie foto. Dong Dewi Persik. Foto-foto. 1, 2, 3 cheese. Lagi. 1, 2, 3 cheese. Oh, terima kasih semoga kamu naik. Pantek ya. Mama gigit. Au.